sindiran Sunda. Sampurasun. Lamun aya nu kasetrum alatna pacul aya kan. Assalamualaikum. Urang bari sindiran. Urang kawitan. Di kampung Cigering aya besti sebutan ajang cebebes jeung ceati nu sok ngagarosip. Dina hiji poe saperti biasa cebebes jeung ceati keur nangkring di buruan imah. Teu lila Cemimin ngaliwat sabari pamer ka Cebesti. Jalan-jalan ka Cipanti balik limpang kadaya. Aduh parunten Cebesti inces bari ngalah. Iya. Mending gaya gitu balik ka mana atuh cek? Biasa atuh balanja. Cuk abi boga wawangsawan. Wadah ada nyimpen banda, tapi lain tong sampah celuis. Naon cik? Oh, baskom. Salah, ember. Ih, lain atuh cek. Nya kantong Luis atuh. Ye, tingali kantong abi merek Luis. Oh. Tas cek abi bade balanja, marangga. Ketan cek abi mau balanja tapi beli motor. Yuk ulin ka Pasir Pataya gading siri simpuring gua percaya muncul ini bener meli Jalan-jalan jeung si Uwa balikna ka Cipataya. Sarua atuh sarua kuring ge teu percaya. Teu lila Cemimin balik ti pasar. Tapi Cemimin teu mawa motor, malah mawa balanjaan nu sakitu lobana. tuh kan bener pasti mau beli motor kan tadi mah erek beli motor tapi tinggal lihat tuh orang game kieu ku balanjaan. Cemimin langsung asup ke imahna. Teu lila aya dua orang anu garagah nanyakeun imahna Cemimin ka Payadi nu keur ngored. Pak, punten dupi bumina Bu Mimin paling mananya Pak? Bumina Bu Mimin. Oh, Bumina Cemimin. Eta ta Pak, nu pali ditu nu pagerna warna bodas katempo teu. Oh, muhun Pak, hatur nuhun. Oh muhun hatur nuhun ya Pak. Aya naonnya? Nanyakeun imahna Cemimin. Tuluy eta bapak-bapak arindit ka imah Cemimin nu dituduhkeun tadi. Nah, pager bodas. Assalamualaikum. Kemana teh? Keluar-luar sini. Kawarung melimping, diantar ku baturan, deneng gimana jempling, terus kabur sih. Teu lila Cemimin nyamperkeun ka Pak Ahmad jeung Pak Ikal nu erek nagih hutang. Waalaikumsalam. Bari ka apa? Badai kasaha nya badai ka ibu atuh. Oh iya, nanti hutang gue tas jatuh tempo. Oh iya kalau Pak jadi bayar ku abi. Di toko meuli kelong nanu anyar. Ulah sok kalem-kalem sok ayeuna bayar. Nya engke dibayar kalau we. Make baju anyar menang beli di pasar. Nya engke dibayar nikah sabar. Cebesti nuker ngagarosip nyamperkeun ka imahna Cemimin. Ari ngomong sok pabelit, ari nulis tara pabelit, ari hirup meni elit, ari bayar hutang sulit. Bener cek, sigana mah tadi belanja hidupnya menang injeng. Datang-datang langsung sare, eueuh nu ngahudangkeun. Daripada ngomong wae mending oge pangmayarkeun. Asa moal bayar we sorangan. Bayar aja. Payadi nu tadi keur ngored
langsung ngilu gabung. Tos. Ulah janten pase wae. Geus aya nama kieu, Cemimin sok geura bayar hutangna. Cebesti sok ulah ngagosip wae. Hirup aja mah kudu sayana, ulah sok dileuwih wae. Komodi mun teu bisa ulah maksakeun. Tak para wargi ulah sok nilalakeun gaya, ulah sok ngahalkeun segala cara jeung ngagaya hungkul. Komodi ngahutang jadina liar nyaheula. Teu aya nu dibajakeun, hapunten we ka silina. Teu aya nu disuhunkeun, hapunten ka sadayana. Cegah permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas. Sampurasun. Bentar, sok. Take 3, action. Kan gue udah bilang hujan, bukannya berteduh malah pada diem, oke? Iya, tapi yang itu bagus ya. Coba tinggal si motor. Motorna tuh kayaknya tinggalan. Siapa balik lagi? Puntennya. Saya anjing kudu terek kamerana coba ikannya balik. Lepe tuh kudu. 1, 2, 3. Tos. Ulah janten pase wae. Ya. Tak, aja. Kau nolol cicing. Kayak gue atau YouTube-nya. Bahkan aku masukin YouTube. Cuma jadi bahan percobaan. Cek ajelin cina. Ini kayak gimana nanti ke depannya. Terus boom. 11 anak orang tua menjam tensi segala kata. Rusuh besok, agak jadi.